punten teteh biasana abdi dina panggung teh tara disuguhan biasana di dieu mah di pasihaneu kieu kan abdi piraku ceramah bari barang tua matak daripada nyuguhan di dieu engke we sakalian bahankeun insya mudah-mudahan ya riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin anu mahabbah ka para alim ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba ditutungguan dabdi masuk semangat ari ceramah di sarangan ku hadroh teh kandanan lihat tim hadrohna marake seragam geus lunas acan apan ari nganggo seragam mah kapilarina rapi bersih nya karasep sawareh kabeh teu nanaon hayang tos siap teh acan siap Bu paling itu ayaan nu payuna kompak sorakna teh ka kuping anu belah ditu mah culak cileuk norak henteu pundek maot atuh lain atuh namun dieueuh pisan hayang ditingali teh sok mah nu teh nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan bade nyorak moal sing tari tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan kamautan nyolatan mayit ngaduakeun mayit ngagotong mayit ari ibu eling teh membalan di dieu mah kiai nu kita ngagotong tengah lagu kabeh ku kiai mah nu mau teh jadi proyek borongan Allah ya karim punten samemeh urang dibubratkeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT urusan lain jeung RW lain jeung kepala desa tapi jeung kiai jeung ustad-ustadzah leres teh atak daruangkeun para kiai para ustad-ustadzah para reng-rengan asatir di MDTA Al-Ikhlas ya doakeun sing sareha sing parenjang yuswana sing tambih barokah ilmu ya robbal masing abdi dipika hormat santriin santriah MDTA Al-Ikhlas. Ibu bapak, inilah putra putri yang kita harapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Doakeun ku sadaya santri-santri di dieu mudah-mudahan akhlakna bermartabat, ilmuna manfaat, malah mandar salamet di dunia nepi ka akhirat. Abdi mah bade berpesan kepada kalian wahai teteh santri, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti satpam. Kunaon satpam? Satpam mah perumahan oge dijaga, apalagi kamu. Itu ibu jawab teh sing tarik haroyong nikah kanu kasep. Bagus untuk memperbaiki keturunan. Ari ieu pemudana haroyong nikah kanu geulis ngaca. Punten kang hoyong nikah kanu geulis dari teu kasep mah hese. Betul Bu. Doakeun santri-santri sing janten murang kali anu saroleh solehah amin. Ya robbal. Entah hilap nu ku simamdi dipika hormat bapak-bapak anu gara raya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab lobanya tuh. Ibu-ibu mah gitu dina tanggal sana sok kumpul nu caricing tapi tah hareun bae. Kan punten teteh biasana abdi dina panggung teh tara disuguhan. Biasana di dieu mah di pasihaneu kieu. Kan abdi piraku ceramah bari barang tua. Matak daripada nyuguhan di dieu engke we sakalian bahankeun.
insya mudah-mudahan ya riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin anu mahabbah ka para alimin ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba samulihna tina ieu riungan ridona Allah ku urang masing kawadahan rahmatna Allah ku urang masing katandean urang sadayana sumping ka dieu nahan tiris nahan becek ieu hujan sing janten wasilah di akhirat teu kantos ngaraosan panasna seuneu neraka amin bubarna ti dieu sing di halampura dosa amin margi ayeuna teh kaping bertepatan kaping 10 Muharram dinten Asyura anu mana dina dinten ieu sejarahna Bu kapungkur dina dinten Asyura nyaeta dinten ditampina tobat Kanjeng Nabi Adam alaihi Kanjeng Nabi Adam alaihi salam tobat ka Gusti Allah ratus-ratus tahun ditampi tobatna dina dinten Asyura dinten 10 sasi Muharram mudah-mudahan urang sadaya sing dihalangkura dosa amin garadu dosa itu seueur kasalaki garadu dosa rek dibawa maut rek dikamanakeun atuh lapa asyaratan lieu sakali deui Bu garadu dosa kasalaki rek dibawa maut moal oh berarti ibu-ibu urang ieu mah sok menta hampura unggal poe kasalaki teh masuk tara ari minta hampura sok iraha atuh lebaran teh Idul Fitri Idul Adha Pak pamajikan Bapak mah geus yakin maraon teh bulan Syawal eta minta hampura buat lebaran ke rumah saurang mah janten jami seueur dos matak ayeuna kersa suping ka pangaosan eta teh mangrupikeun sebuah keberuntungan sabab naon di mana aya suatu perkumpulan anu di tempat eta dibacakeun ayat suci Al-Qur'an aya nu maskuran aya teras dibacakeun sholawat atau melihat matos marhabaan teras aya pangaosan ayeuna pangaosan di mana aya nu tilu eta maka berkumpul malaikat di ieu tempat bade nyabutan dosa urang sarerea amin di mana nangis dicabutna ti dieu teh naon dia namina tak pundak matak geuning sok aya jamaah pangaosan anu keur ngaji teh tungkul we kieu ece tong suut aya nu kitu eta teh keur dicabut dosa lamun lila tunggulna berarti loba dosana teh ngan lamun tecangkat keneh sare nu kitu mah aya nu sok kitu anu belah mana diukna jadi kedah bingah daek sumping karena pangaos saur Kanjeng Nabi man yantaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyahuma si sahajama anu lempang asa kompak pisan hadroh disada ibu Allah besok mancing kompak bantosan tembalan kia syalalalala gitu siap siap Bu bapak-bapak siap adi di dia terus biasa bapak-bapak lalu bersikat ieu
siap? Ya sabdi ceramahnya bari tati. Bari tati Bang. Tati. 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 Bari tati. Tati. Siap? Sing saha jalma anu lempeng lindir najis dihapura dosa dina samemeng lempangna. Ibu Sinardi we apa dia nanti kesian Ustazah abdi mah karek terang dia jamaah urang dia lamun aya nu ngaduang di jauh teh syalalalala lagi beuki sore beuki teh eling yang mudah-mudahan mah lah ieu riungan sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Abdi guru sholat kudu akur atau di mau balik teh kita sami amina kieu lah dicontohan deh kieu amina dicontohan kieu amina teh dicontohan kieu amina Siap? Sekali mudah-mudahan riungan dia sing janten kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Nu penting masing di hampura dosa sadayana. Amin. Kan saur Kanjeng Nabi teh niat bade ka pangaosan masa teu acan ngalengkah tos di hampura dosa. Amin. Tong boroning di hampura dosa bahkan tawaran Allah dina Quran kanggo jalmi-jalmi anu resep nyiar ilmu kanggo jalmi-jalmi anu garaduh ilmu mah luar biasa. Ya dina tema aya mengukir prestasi dengan ilmu taklukkan dunia dengan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi parantos dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anu hartosna Allah bakal ngangkat derajat jalmi-jalmi anu gaduh iman sareng gaduh ilmu mata kedah sumanget daek sumping kana pangaos tapi dah lain cenah lain bohong teh nu namina kana ibadah nu namina kana pangajian Pak di mana-mana sami akur berat terus karena pengawasan mah teu cara nonton sinetron teu cara nonton dangdut ibu nonton dangdut dah moal kesel sabab masih kena bisa oyang mimiti tina sukuna tuluy naik kana bujur
Leres teh. Coba iya nonton pengajian. Ibu ningali abdi kiceu. Pikeseuleun kana ngaos mah leres. Matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la